Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tarik kawal salam sini gampangkan milik serang rezeki amin. Sing tiasa enggal angkat kata nasuci, sing kabalayaran hutang, bismillah walhamdulillah summalhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul maulanal azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajara amman halallahu an. Ais pangampi pangajeng-ajeng lebih hormat pengatur waktu penata cara. Lu sangat-sangat lebih hormat pangarsa guru-guru pribados, pangarsa pimpinan pondok pesantren Nurul Huda, sareng pimpinan pondok pesantren Al Barokah. Oke, guru-guru pribados, alhamdulillah di Lewo, Palangbong, dongkap. Doakan kurang para kiai di Wongkon, mudah-mudahan para kiai sing di Pasian paranjang yuswana, barokah manfaat ilmuna, soleh solehah keturunana, santrin santriatna sing manfaat dunia akhirat ilmuna, amin. Santri kalian estafet perjuangan para kiai. Mana santri? Seur santri? Hidup santri. Ece pertara santi abi, ece boga budak parawan ece gelis, nu datang duaan baku, nu hiji mobil Pajero, nu hiji santri pinter ngaji, milih mana? Pajero. Sing baik sih. Pajero cenah. Pilih mah santri ngan mawa. Amin amin amin. Paku bisa ideologi ya, sok kayak ideologi ya. Lah cina kawin ka santri sok malarat cek saha. Awas ya. Abdi punten basicna santri. Alhamdulillah teu liren Kang. Unggal wengi kikian. Name wih ti limbangan teras ka dieu enjing ka Salopa. Teu liren abi amplop geus menang 3,5 kg. Alhamdulillah. Man teu butuh amplop, nu penting mah ikhlas kehet. Gerakun Sina. Cek saha santi sangsara. Abi boga lagu menangarang abdi, ieu menangarang abdi Kang. Kerak karangan abdi. Judulna cek saha santi sangsara Persina versi talak 3. Siap? Ku gemyung cap terbang.
mun ceu akang kieu teng teng tong teng dung 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 teng teng tong teng dung dung dung. Siap takol. Siap Kang. Oke, siap. Wah, mantap insyaallah Pak Bu bade nyawer cenah. Kapan milik moal paili? Milik moal paili hil. Moal paili hil. Geuning cek sinen Pak Bu, saur sinen Pak Bu ya. Cek sinen kieu. Milik moal paili hili. Cek sinen. Bagja mah moal palala. Geus diatur ti dituna pangarsa Pak Bu nu kasep teng nu soleh nu bager cakep. Aya. Siap. Teng teng dong teng tung 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 tung. Teng teng dong teng tung 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 tung. Teng 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 tung 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 tung. Teng dong teng dong teng dong teng teng dong teng dong teng dong teng. Ceuk saha santri teh sangsara. Ceuk saha santri teh hese usaha. Sabenerna salah kacida. Santri mah aduh jadi nijan mata unggal mangsa. Ceuk saha santri teh malarat. Hayang dahar cenah ngadagoan berkat. Sabenerna kacida lepas. Santri mah aduh bagjana dunia akhirat. Santri ulah dihinakeun. Santri ulah disapirakeun. Lamun anjeun jaga hayang disalametkeun. Mumpun boga budak buru-buru pesantrenkeun. Santri ulah dihinakeun. Santri ulah disapirakeun. Lamun anjeun jaga hayang disalametkeun. Mumpun boga budak buru-buru pesantren. Mantap. Well. Di juri well hukum ya. Alhamdulillah. Oh, tak santri mah santri pas sepakuna alam dunia santri. Betul. Oge tah para kiai itu pasukna alam dunia. Atau kupingkeun ce. Bapak aja kupingkeun. Sing nyaah kaajengan setem. Sing tarik, sing nyaah kaajengan setem. Kuring mah jengan saliwat sakedeung dibalik. Laras. Anu ngatik ngadidik sapoe ajengan anu tempat lain kuring lain, betul? Budak bisa bahasa Arab bisa ti ajengan jauh deket. Deket. Jam 2 diniah ngelak Paku. Ajengan mah teu sirik-sirik selak. Babun panto subakun janela goesun sepeda dorot-dotun motor butut. Kapan ho? Lu jauh deket. Hajat 4 bulan ajengan pamacakeun surat Maryam, surat Luqman, Yusuf, Tabarok, Al-Mulk dipimpin ku ajengan jauh deket. Oh, hajat 7 bulan ngonang ajengan jauh deket. Pamajikan akang hamil gede mulus kerasa beuteung lumpat ti ka saha? Kama beurang kehet. Mun ka ajengan. Nyunatan budak ngonang ajengan. Ngawinkeun budak ngonang ajengan. Nu maca khutbah nikah ajengan. Nu nyerekeun di ajengan deui wae. 2 tahun unyukeun ajengan. Budak kabeh teh geus reuneuh ku saha deui? Ku salakina kehet. Ku ajengan. Matak punten pangarsa Paku. Abi punten ecet Kang Oon, apa Kang Oon? Oon artis orang Bandung. Ning nyanyi ieu. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, tapi kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjangna datar, aya mudun jeung kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar. Salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung kade anjeun bisi kupur. Jang
hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti ajengan tuluy jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede benghar harta benghar nyobat hareng ahli tobat dari sareng para kiai hirup kena kowa gingsir ngarah aya nu ngageing ningang lengkah nincak salah sing pintar tur sing jujur ulang nyadikeun batur ngarah hirup tekad ucap lampah rasa jeung tabeat ngarah pinangi bagja salamet dunya jang sing jadi jalma hade jang nyawer ijem betul betul tapak punten ye kadang pengajian sing aya tapakna realisasikeun dina kahirupan sadidideun amin siap siap dan mudah biar ngadoakeun pangarsa paku mudah-mudahan riungan sing janten riungan pinu barokah Allah sing dibarokahan yuswa sadayana dibarokahan rezeki dibarokahan keturunan soleh soleha dibarokahan rumah tanggi sakinah mawaddah warahmah rumah tangina sing sili asa sili asi sili asu amin imahna sing page rezekina sing mawe usahana sing ngeureuyeun beuteng sing seub duit sing weut bobogaan sing pangarsa pakowo kapan kieu Pak Kadus di dieu papunduhnya Pakowo, Papono, Pak RW, Pak RT pan kieu kahayang jalma hayang imah pageh rezeki meuweuh usahakeun duit weut beuteng seub lamun teu kitu kieu hayang hirup tentrem adem ayem ngeunah angen tiis pikir si PHT hayang sagala pangabutuh kacong garaduh pangabutuh pek lamun urang mampu ngan kade ulah budak-budak pangabutuh anu urang teu mampu belaan rakyat hutang ka Bang Emok sia aya mana jalmana hah di pojok dia kosong ya kupingkan pangarsa paku punten ya marah hakibluk hataya kasihan dalam kitab Nasol Iqbal tinggal inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah inna akila riba jalma tukang ngadahar barang riba tukang nginjem ka Bang Emok hek maocan kaburu tobat maka yu'adzabu kali disiksa ku Allah ira disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah disiksana timiti maot teu tepi ka poe kiamat disiksa si eta tuluy naudzubillah isuk nginjem deui butuh kumaha jeung ye matak punten lamun urusan dunya ulah tangah kaluhur tinggal cepeng inu opat bekal dalam kitab Nasol Iqbal cepeng hayang bagja hoyong bunga hoyong bagja cepeng nu opat hiji dunya kudu tungkul kahan hiji dunya tungkul kahan dua akhirat tangah kaluh tilu di mana urang boga hade ulah ketek dicari opat di mana urang boga dosa gancang inget buru-buru tobatan balik deui hayang bagja hoyong bunga hiji dunya kudu tungkul kahan dua akhirat tangah kaluh tilu di mana urang boga mal hade ulah getek dicarit opat di mana urang boga dosa gancang inget buru-buru tobat ari urang opat eta dibalikeun baku urang mah dunya tangah ngaku sia dunya tangah akhirat tungkul sok sia dunya kaluhur we batur kebeli motor urang nu gering benar teh batur kebeli emas renceng urang teu geunah cicing batur kebeli sawah urang nu hareudang akhirna kumaha hate capek mikiran batur gering nang tunggalang layung TBC stroke terus mod batur kebeli motor panas batur kebeli kompor batur kaduruk tutung kehet
Punten bakuya loba nu tahu tadi naon tah dunya tangah kalau mata hargaan ajenan kacape salak sia salaki pangala 120.000 ladang ngaduk hargaan sing mahi betul punten cek Siti Aisyah kepingkeun Siti Aisyah bojo Rasul Siti Aisyah pernah dipasian nafkah paku ku Rasul mun ku duit kurang 1.000 rupiah Siti Aisyah dipasian 1.000 rupiah dengan bangga disuhun kemumunan bodipok nyarios ya Rasulullah nuhnya Rasul salila masih kena nyaah ke abdi masih kena masyiat rezeki abdi mudah-mudahan rezeki dipasihkan ke abdi si jatan bekal modal paduduaan tiasa lebat kena surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin aja gitu cadu beda 1.000 murupus kelas karbit bari nyanyi kacida piraku resiko keur dapur sapoe kacida piraku resiko keur dapur sapoe bari kudu aya sate pais lauk pinang baneng goreng tahu ulu kutek jeung mata sapi kacida tai laki bedehil salaki pedit koret acap jahe si ojok kieu alhamdulillah pakuwu punten mudah-mudahan kabungan hoye sing kebenar kabungan di akhirat amin ya rabbal da urang ngabungah-bungah keur ngaji amin matak hirup mah sing daek ngaji lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mamot matak sing daek ngaji abi boga lagu menangarang abi judulna pangajian versina mawar bodas kalangan uwing well ting mantap ya resep aing aya santi mah mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan didat anu maha heman jeung pangampura dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejarah tolabul ilmi supaya menang pangarti pikeun pibeukeun diri jadi insan nu sajati tugas ka pangeran ngabdi poma ulah ingkar janji poho kana purwadaksi poma ulah eureun ngaji poma ulah tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunyana bakal rugi akhirat menang ka nyeri aduh si Ocu alhamdulillah atak hirup masing daek ngaji pasantrenkeun budak punten baku tinggal buku tapakuran enak ayeuna budak ngaji di lembur geus mung masantren nu jauh hogasin teu betah da budak di imah kalah di barere sing tarik di barere indungna HP bapana HP akina ninina ek dahar ek mani ek modal ek modal ge update OTW modal yang status aku ge kok modal kuliah meureun yang ada ngelabok jamu batu cenah
Iya ya, Pak Kowo, iya ya. Betul. Maraknya perjudian online ayeuna Kang. Betul. Ayeuna judi Kang dina leungeun. Laras. Mun baheula ieu teh kampung naon patrol? Baheula di kampung Ceuna, di kampung patrol baheula sancan magrib budak ngaguru di masjid pepujian. Betul. Patrol beh kulon ilah tulil beh kidul Jibril Mikail Israfil Ijrail beh wetan ka kuping suara adan beh kaler Allahul kafi Rabbunal kafi silih temal baheula di patrol naon ngaguru sancan magrib budak ngaguru pujian baheula di patrol sancan magrib budak ngagulung di masjid ayeuna ngagulung di war sok tinggal sia kolot di masjid wiridan budak di jalan gigitaran bari mabok ngeuceurkeun gitar kan nyanyi barat ceng follow the most one don't you gonna keep on the listening to the wind of change take me to the magic of the moment on the glory night will the children of tomorrow ayo nyanyi barat jajan cilok nya utah genyer buhuk beureum utah genyer benar tak tinggali budak ayeuna Kang ya Allah ya Rabbi Gusti ayeuna Kang nu marakna judi online punten Pak Kowo di abi Kang di abi di Ciamis Maleber jalma bunuh diri gantung diri gara-gara judi online judi slot judi togel judi trading judi bola oh tinggali Kang abi boga lagu menangan abi judulna judi slot versi Ben Jamrud gaul men aing ya well buka ku akang Jamrud judulna otak kotor taye versi abdi menangan abdi ulah gandak teh nya di zaman ayeuna serba teknologi pemuda ayeuna geus tara ngaraji kala ngarumpul di warung nu aya wifi bari marahin judi pemuda ayeuna marahin judi slot akal pemuda lain naik kala morosot mun dielingan lainna bakal molotot jeung poporongot judi bahayana ngaruksak generasi judi ngepetkeun hancurna ekonomi pemuda ayeuna arang munguna mas santet kala ruang riung marahin judi online permainan judi nu ayeuna kerengetkeun kolotna karomplen ayah gara-gara judi pohokana diri jadi mung mandi awak utarasi ayah judi mah kudu dibasmi well perjudian ayeuna Kang ya Allah ya Rabbi mata pemuda kupingkeun bager pemuda orang desa kupingkeun bager jaga akal supaya sehat nu matak ngaruksakeun akal perjudian komo mabok maka baheula pernah mabokkeun bae nu geus mah hijrahkeun ayeuna mah nu geus mah masa lalu biarlah berlalu cek inul masa lalu biarlah jangan kau ingat jangan aku masa lalu biarlah masa lalu sungguh hatiku ingin bertemu gila sih ya nunggus mang baheula pernah mabokkeun bae ayeuna mah tobat hatta ibu binadabi kaman ladan bala jalma tobat tina dosa seperti jalma teu boga dosa bersih asal tobat nasuha tobat eureun bener-bener ulah tobat samel apal lada coel deui coel apal bang emok haram nginjem deui nginjem oh sia baheula pernah ngampar baku malam tahun baru malam takbiran ngampar baheula mah ti whisky brandy Jenewer Black Label, Columbus, Martini, Napoleon, Kristal, Kipas Regar, Vodka, Smirnoff, McDonald, Suliwa, Ciling, Raja Wali, Siu, nah melong curiga kehet, menang apa kan lain osok?
koleksi nunggus bang katakan sekarang, katakan Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku. Jawab. Sekarang tak aku tak mau aku tak mau sekarang tak aku tak sudi minuman keras apapun namanya tak akan minum lagi dan tak akan kuteguk lagi walau setetes dan narkotika apapun bentuknya tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku beli lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edar, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Well, ujung udah, ayo capek. Mata tong diruksak ulah yang gelos ya. Dalam kitab Jamul Jawami tinggal bahasa hifdul akli wajibun, ngaraksa akal hukumna wajib jaga akal supaya sehat. Pemuda aku pengen bager rawat memulai akal bager. Silahkan kalian nyaba usaha kemana we cekolot sing loba kadaek ngarah lo banyak sing tarik sing loba kadaek ngarah lo banyak mun teu ngakal moal ngak mun teu ngarah moal ngar. Eta bahasa kolot eta budak keur diajar lelengkah suku jurik menyahalu sing wong nyahalu pan suku atak ulah nyengsel ngajawabna tuh nyengsel kenang wal abdi paku boga lagu judulnya nyengsel ya nyengsel ulah dempeng kana nyeng gila lagu ya eta awak meni buntet make pakaian merecet katinggalan siga lepet kawas nu hayang dicolok sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kedua alus nama make erok katinggalan matap nenok komo lamun bari emok awas nu hayang dirojok sholatullah bari lempeng ge rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah katilu awewe tong loba oborol ulah barahal borohol gawe nongeng jeung ngarengkol kawas nu hayang dicolok sholatullah
ngaji menang naon penting menang nyengsol aja. Well dah aing nginum heula lah tapi baku herak aya bodas aya bodas teh naon terus nu bodas cai naon matak mun aja ngana yang montok beresu sumbangan keh sok nyengsol bae ngajawab cenah kan pangarsa paku lamun Haji Roma Irama kopi sok nyanyi Kang Haji kopi sok nyanyi ieu cek Haji Roma Irama ya mun kopi sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita kan ku bawa lari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri. Well kumaha cara nayangnya alhamdulillah eta mah cek Haji Roma gitu tah kopi tidak ya kopi nu panas alhamdulillah siap ngaji tepi ka tabu sabaraha tabu 2 aslina kajian wing capek kajian wing serak kajian wing leus kajian wing modar well ulahnya bener tak ulah dah KBG bakal nang maut dalam kita nusolibat tinggal coba ngaji kang puntennya sing aya ngaji sing aya heureuy ulah heureuy ngacapluk terpuguh ngaji eueuh nya ngaji bari heur awas ya dalam kitab nusolibat tinggal aya nadoman al mautu ya tibagatatan wal qabru sundukul amal isbir ila ahwaliha la mautail nabil ajal gening maut ngado bantuan datang na teu merenya ngageredeg taya tempo borosok di taya berang taya penting taya raja taya kuring taya berang taya penting taya raja taya kuring di mana aja gesumbing temenang tempo anak ingat sholawat sholatullah salam sorban siapkan gelas sorban panitia siapkan gelas sorban pilih ke karangku siapkan sedekah infak yang baik yang terbaik habibillah tawassalna salam sadana wabil hadi rasulillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati atikni bika ya Rasulullah billah Allahumma salli ala awasifa Muhammadin tibbil qulubi wa dawai sing
bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasul infakkan sebagian harta kalian di jalan Allah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan harta diimpakan sing dikesan ku Allah laku-laku berlimpah. Ya Rabbal matak singet memeh beunghar naon heula. Memeh beunghar naon heula? Ya nu beunghar impakeun. Memeh beunghar naon heula? Memeh beunghar naon heula? Miskin heula. Memeh gendut. Cing bener ngajawabna. Memeh beunghar naon heula? Memeh gendut. Memeh jangkung. Memeh gede. Memeh panjang. Kapan sajodoh pakuan teh aya beunghar aya mis jangkung hidung panjang gede halodo luhur aya nu ngomong nu ngadekeun tamun kuring ngacaprak sorangat dianggap jalma naon astagfirullah sebut gelo ieu ya Allah ini nu gelo di gamis Gusti kajengan gelo well pangarsa paku punten pangarsa abdi kantos ceramah paku kantos abdi ngaos di Lembang di Cisarua Bandung rumah sakit orang gila hampir 2.200 gelo kabeh abdi reuas begitu dongkap buru dulu disambut kuno cager kehe magis teuing kuno gelo sambut kuno ge ustad datang punya kudu gelo betul mata ya Allah ya Rabbi Gusti syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala urang dipasihan nikmat sehat amin teuceun geus kolot sehat mah enak betul geus kolot buuk jadi bod buuk oge jadi bodas panon oge kurang awas tanaga ge tepati bedas bobogaan salaki teu daek keras tes nyebut peluk ka salaki kiis ya sok kiis ya well nikmat ka Allah syukuran ka Allah betul urang biasa kadapal di petempatan ya Allah ya Rabbi tinggalkeun aya nu tiung bodas aya tiung hideung aya tiung hejo aya tiung koneng aya tiung coklat aya tiung bodas aya susuguh aya aqua aya susu aya joda aya jemimin aya ceetin aya cewiwin aya cedewi aya cenur aya ceyaya aya ceimas aya loba well mata paku punten bingah paku ninggal hempak merbayaksa ieu singkil senjata masyarakat singkil tina il kabeh tina il senjata pemimpin ad paku ad pemimpin senjata abri bed
pemimpin kiai dal masyarakat singkil diajak muharam singkil, diajak jumat bersih singkil, gotong royong singkil, berjamaah singkil. Ieu mah ajak berjamaah ke heula. Ayo kita ya. Torojol teh waktu lohor karek ge balik di kantor. Kesang oge masih ngocor pangarsa paku koledag kalah kah nyebut molor ka paku terus abi demi Allah tuh si itu tah abi mah hantus yucu mah teuing kulem baku mah kulem datang mangsa wanci asar ibu-ibu balik di pasar susuganan can bubar sinetrona Indo jurik TV hungkul kapaku molor paku atau di BLT sia sambutan ti Pak RW cek Pak RW teh Assalamualaikum ini bagian pengawasan di masjid di Masjid Nurul Huda. Pas pada angkat ceger teh hujan dor angin gelap badak datang mah cadung pun datang banyak mun coba RW kieu Waalaikumsalam mana bagian BLT ger hujan datang mah tuturuyun mah bring sakabe jalma muruna ka Bank BRI ek nyokot duit BLT susuganan katuliskeun aduh karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan taun hareup kitu ge mun hirup well nu maot mah dicoret betul bakal innalillahi wa inna ilaihi urang asal ti Allah bakal balik ka Gusti urang asal tina tanah bakal balik ka imah jurik nya kana tanah sing balik sih ngaliang kos cacing betul raja-raja mati orang pintar mati orang kaya mati orang miskin mati presiden mati gubernur mati bupati mati pacamat mati paku mati si penyanyi suamin si itu tuh well ajengan pupus ya ajengan pupus mun RT karunya pangarta pakubun dan air di Sunda gitu orang Sunda antikna Sunda Kang di Sunda mah memeh diuk teh aya gek bantuan gek sing kompak gek juk kurang repek gek juk torolong kurang repek gek juk torolong terekel jut kuniang koledak regot kecewer borosot iis ya karena modal matak pangarsa paku lain tahajud korejat hudang tipe ting kacai tia baranting tulak semplak dibanting celana dijingjing sugan ek salat peting si horeng teh hayang modal karena modal sakedahna lamun rumah tang hayang barokah sepertiga malam tahajud awas tahajud sepertiga malam lain modal heueuh punten jaya lamun salaki kebluk punten nya kepingkeun
aja lamun membangunkan suami ngawahkeun caroge contoh Siti Aisyah kupingkeun Siti Aisyah membangunkan Rasul Siti Aisyah mah uluk salam 3 kali paku uluk salam dengan penuh nada sayup mesra Siti Aisyah kieu Assalamualaikum ya Rasulullah buka Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah buka Siti Aisyah mah uluk salam membangunkan suami teh aja kumaha hudang ngan Siti Aisyah mah kampun teh aya tulina cek katerangan Siti Aisyah mah tos uluk salam paku trasok ngantelkeun damis geulis terang damis pipi geulis Siti Aisyah cek katerangan terus digulusurkeun kana dampal sampean mulia Rasul pipi teh gulusur ka dampal kaki cek kitu ka salaki lain sari osok tara bau amalkeun sia ngaji teh aja tinggal kali aja aja osok nyesihan asli caroge osok tinggal ku aja diberat ku aja syariat nu ngecelak cai hakikat ngecelak gerak-gerak berjatuhan dosa aja semakin banyak nu ngecelak cai semakin banyak bersih dosa aja murah amin amin hayang bersih dosa tamrukun sesuatu cing loba kapan hayang bersih well itu hayang well wae hek Pak punten ya baca jujur saksi malaikat tokib jeung atit aya memehnya selan sok kurah-kureh kana saku ya saksi jujur ya sok dipulangkeun mangin duit sok dicokot sok dicokot pulangkeun padahal punten dalam kitab Fathul Muin tinggal walaupun suami pemimpin keluarga tapi punten barang salaki can dibikeun teu majikan eta tetep mutlak milih salaki keneh kudu minta hampura harita osok minta hampura harita atau iraha mun heling gitu guys iya matak awe mah ada uang abang gak ada uang abang mencintai cinta kasalaki cinta bukan harta beli makan cinta bukan ekonomi cukup tapi cinta semata-mata mardotillah milarian karidon Allah subhanahu hidup tanpa cinta hampa bro asli namang mata ayah lagu ABG cicing ya ABG ya sineng namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi aku tenggelam dalam lautan luka dalam aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang aku tanpamu butiran korong pan aya teh sak ngorong boleh cang kana baju atur gini sok ya well mana urang ieu bener Pak urang teh kariung di naon asal-asal cinta cinta kepada siapa cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad cinta karena bulan Islam potegan ulang tahun Muharram bulan Islam ulang tahun ku maca sholawat ulang tahun budak aja maca sholawat ulang tahun maca sholawat demi Allah nu hadir turun malaikat amin tapi ulang tahun budak aja happy birthday tuyul nu turun tuyul betul ulang tahun makia Pak Kowo di imah teh ya Habibi ya Muhammad ya arosal khabiqaini ya mu'ayyad ya umajad ya imam so
marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba ya Habibah sallallahu alaihi wasallam marhaba. Hati mahabbah ka Rasul mun urang ngaku cinta ka Rasul. Abi naros cinta ka Rasul? Cinta ka Rasul? Rukun cinta sabaraha? Tasia. Rukun Islam sabaraha? Rukun iman? Rukun agama? Tilu, hiji iman, dua Islam, tilu rukun cinta sami tilu. Hiji hate ngait kanu dipika cinta. Keur kumaha bae urang cinta ngait ka Rasul, cinta ka Allah, zikir ka Allah. Kadua bibir baseuh sing batu dipika cinta. Bibir baseuh sing salawat ka Rasul. Salawatnya milenial. Mun baheula sok aya kieu salawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajadi wa daraji. Bola ayeuna ganti make lagam milenial ngalah budak resepeun. Cek katadangan setiap syair yang membangkitkan ruhul jihad kaci salawat ganti lagam. Make lagam naon? Lagam kereta malam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji atabatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salam alaik. Enak ganti pakai lagam jaya-jaya. Bisa tak? Sok ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atbata ya jiratal alami ya uhal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil isani wal hasani cala caya salam lain eta jadi sok ganti lagam. Aina lagam kumpu jetli. Ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Ganti lagam silahkan. Tarajal tomingse. Apa tomingse? Bukan na YouTube ceng. Tinggal na YouTube aku tomingse artis Korea Kang ngaco salawat orang kafir kene cenah sub Islam Bang ngaos salawat muringkak bulu-bulu. Tomingse kieu. Ya Allah singu sing onu singu sing liking Muhammad you ongkong hawi you inting singu ya Allah kuku lion mongu mau jinsing kaharti aing henteu demi Allah lain ngising cirit betul geuning punten pangarsa paku sakedeung deui geus bulan Sapar Muharram Sopar naon Rabiul sok aya geuning di urang mulud geuning sok aya maca kieu maca nadoman maulid Nabi Gusti urang Kangjeng Nabi gajlok Siti Aminah waktos babar ningal cahya di bumina eta lagam tiba heula jadul ganti make lagam milenial lagam gaul karena budak resepen lagam menunggu dangdut sekian lama aku menunggu abuskeun Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya
poek mongkleng eueuh batur tarang tidak korbun cunur dipopokan ku beas bulog hari lahir naja eme biwir oge menik well ayang seri teh mahal sia imas seri ibadah amin ya rabbal matak bingah baku mempak berbayasa singkil naon keur ngabagiakeun Muharram tinggal kang dalam kitab urang bisa ngagungkeun Muharram boga harta ku harta boga tenaga ku tenaga boga ilmu ku ilmu paku bisa yasin baca yasin niat sing ikhlas ngagungkeun Muharram kaci teu bisa yasin aja ngalo bating hurufna bisana Fatihah kaci sing ikhlas Fatihah keur ngagungkeun Muharram kaci teu bisa Fatihah aja ngalo bating huruf hayang nu 5 huruf surat naon 5 huruf lain seri surat naon surat Maryam kaf ha ya ain shad betul teu bisa 5 huruf 3 huruf alif lam mim teu bisa 3 huruf 2 huruf yasin teu bisa sahuruf nun edek kopling kop buka pantun tapi penting kop be aku bangsat betul boga harta ku harta santunan yatim piatu ta pakowo ece katarangan lamun urang dina sasi Muharram ngusap masyhur sul yatim ngusap masta kabura kali yatim maka sabing bilangan budak buuk yatimna diangkat harkat martabat eta jalma amin ya rabbal dihampura dosa eta jalma amin yatim piatu malang nasibmu semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu amin yatim piatu besar harapanmu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini amin Allahumma amin. Oma Irama mah pinternya aku setiap lagu ngandung sejarah Kang peristiwa lagu wae habis terus terang Kang penggemar pen Roma Irama Kang sok aya nu ngeluh ki Kang Haji hayang sehat nyieun he lari pagi ada teh dijieun lagu teu pirah aku eta tangkal di bibir itu batur dijieun lagu jangan ditebang karena itu punya orang aya jalma jang nyuluk mau motor tarik hareupeun Kang Haji Roma Irama Kang rem tangan kata lain tapi si labuh ya mah wah balik gitu well jalma ngeluh Kang Haji abi teh miskinnya lagu yang miskin jangan bersedih jangan berkecil hati yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya dari itu bertakwalah buat orang yang berharta dari itu bertakwalah buat orang yang tak punya dong deng deng dong deng dong deng 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 dong deng dong deng 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 dong deng dong deng deng dong deng deng dong deng dong deng 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 dong deng dong deng 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 dong deng dong deng deng ye ro re ro re ye ro re ro re ye
Roma Irama bedol eta legendaris betul. Datang jalma ka haji majikan kabur nyeun lagu kalau sudah tiada harus berasa banggus heula sia aing capek jeung una datang jalma ka haji majikan maot nyeun lagu gali loba eta lain Paku punten pangarsa paku abi marindu abi sono Kang baheula aya film layar tancap tareuseut ieu di dieu paling lapang naon amina lapang di dieu lapang naon lamun lapang pami lapang simpang saksikanlah film layar tancap di lapang simpang mobil bak ning make toanya filmnya bener teh sok sia sono filmnya 3 lain tahu bulat sirit filmnya 3 1 Dono Kasino Indro 2 Jaka Sembung terakhir Roma Irama Satya bergitar bedul popojona mabring kalapang Kang terojol Roma Irama Kang ti kebon bener tuh di kebun ceng euy aya musik kan jeng aya angin trojol oma naik kuda gitar napok ketongong ketepak suara naon tah suara aing kehet kuda di Ciamis aing jauh kuda cenah pangarsa paku punten ya punten baheula lamun urang budak ulin budak di kebon resepang bari nyanyi bang bang kalimago bang bang bangkong di tengah wahai tukang bajego guru sakola desa sapan poe diajar jarum maragi put aduh putri anu garelis lisung kadua halu luhur kapal udara rang di Jakarta terus tahun 2000 aduh wah menang ngalah laut menang beker menang puter terus kaci kampek kuring di aing nggak sangat ngajar budak pak ode mah ya Allahu Akbar ayeuna budak ulin naon tah Kang di warung ngajar dok nyaroon naon tinggal ku akang baku ayeuna beuki krisis iman Kang munculnya berbagai era teknologi ya HP era teknologi era globalisasi era reformasi kan bae loba era nu penting asal ulah era ngaji budak kana mah tamat SD era ngaji betul oh tinggal ayeuna Kang ya Allah munculnya krisis iman krisis begini ya Pak baheula abdi jang punten ang baheula keur rumah santen hayang li pingping awe baheula hese ayeuna pingping awe kos kotak ama kada beungeut sorolo dah ya tadi deuleu kumaha benar teh oh kayeuna Kang maksiatan eueuh kabeh aya Kang ayeuna cing sieun kabeh maksiat aya inung mehan anak aya anak mehan inung aya bapak berkusa anak loba tinggal di ayeuna pamajikan dimutilasi ku salaki dicacak di walang-walang dirancah Ciamis bayangkeun nu ngaulaan sapoe Kang nu ngaulaan di dinten dicacak di walang-walang ya Allah ya Rabbi budak memutilasi inungna di Sulawesi kamari Kang ya Allah ya Rabbi inungna dimutilasi bujang-bujang punten bagar ya keur budak kupingkeun ya lamun budak ngeclakeun cipanon kolot ku nyeri na ku budak eta kolot demi Allah ejek kolot cilaka sia asal hate nyeri kolot Kang punten demi Allah memeh maot can mena dihampura pasti bakal lawan cilaka di kontana di alam dunia
lamun cokot balangsak sia asal nyeri hate demi Allah sakiring balangsak hirupna matak tapakuran kang kunaon hirup nite semplak nete semplek bisi aya kolot ucap tatu tengeunah ka urang betul lamun anak doraka ka inung bapa punten kaluhur moal sirungan kana moal akaran ibaratkeun di leuweung kai dangder di lemur kai ranglu pake pamikul bengkung pangeureut bingkeung pake suruh teu ruai ruar acan paling alus dijieun tarumpah di luhur ditincak dihanap dicekek paling alus nyencak tai kotok moal jamuga sia tah hirupna aduh well kopengkeun bagar nu masih kena kolot Kang ya alam dunya dipake mayar sakit telah teh susu kolot tuh dikunyot ku urang moal bisa kagantian ku alam dunya demi Allah sia betul iya mah inung dijieun kekeset ditangurus incu we saineng-ineng aya lah genong incu eta kabar dasah dinia ma ieu teh incu ma genong ka madrasah tapi ka sengklek betul teh tak genong entak pasurip maot naudzubillahi min jika kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu jika kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tarang turururun tiriririt torororot mararasa doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan ridho ilahi bersama ridhonya murka ilahi bersama murkanya jika kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu jika kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu bukanlah gunung aduh well Wing Marok bisa, Sunda bisa, band bisa, pop bisa, Wing mah, Iwan Fals bisa, gaul men atuh tak teguh menang artis ka mahal-mahal, betul? Ya Pak Kuwo punten Pak Kuwo, abdi kamari ceramah Pak Kuwo di Salopa Singaparna kamari Pak, rapi ceramah tabu 2 sebengi Kang, rapi ceramah digetus pakai jaket tatiris Kang, digetus ku jaket, nah pas uwi di Tasik Kang di Tasik pas kota repisan aya rajia ayeuna terus rajia Kang operasi gabungan abi dipegat Kang punten liren abi reuas Kang aja dipegat abi mah wis ceramah ka polisi pokokna teh waduh menyabuk japri preman percayaun demi Allah ka polisi mana buktina aya dusna bahi di parios 2 dus jadi lamun teu moal dus sieun ditilang kitu tuh sok aya rajia geuning nya tah eta mah ngemutan bilih hil well tak mudah-mudahan pengersa paku utamina abis silaturahmi mudah-mudahan si jantung wasilah kasayat hinya tu wasilah kabarokahan amin ya rabbal awas ladang muharram ayeuna naon muharram teh hij tidak kedul jadi get tidak kedul jadi get
tinatara jadi os tara ka masjid jadi osok ka masjid paingan Sunan Kalijaga kieu menang mulungan ti kolot saur Sunan Kalijaga ya bahasakeun aya kidung dung duuk gali sumur dung duuk gali sumur dung duuk gali sumur pepetetan sania murag saur Sunan Kalijaga eta kartos hartosna dung duuk gali sumur engke paku akhir zaman bakal loba masjid Al-Lagreng merek ori buri rai di mana-mana masjid Cararaang masjid pamegah-megah ngan ngeusian pawegah ayeuna sia tah bener teh da baheula mah Kang lain masjid naon tajuk Balai Kamang leres luluhurna ku hadap bijir ku bilik hadap ku talupuh mata lamun imam sujud sieun kecepet naon kanyut deui baheula mah imam tiap sujud ceprut muringis teh laras tapi punten baheula Kang ditajuk Balai Kamang cacaangna ku cempor ngenet tapi naon beres salat naon tah beres salat apaleun intidur salat bada salat sadi jabah ngadaguan waktu salat geus salat ngadaguan waktu isya geus maghrib kunaon ku maca Quran baheula mah baku ditajuk teh ayeuna ngadaguan waktu isya di maghrib ku maca Quran aya keneh eueuh jarang kalah balik ka imah nyokot kudu jarum teu mantok deui ka masjid nu kitu aya tinggal ikang geus robah zaman betul matak ya Allah ya Rabbi paingan bahasa kolot engke akhir zaman loba saksian ku aranjeun akhir zaman bakal loba budak nyaksian kolot kawin bahasana nyaksian budak kada kolot kawin budak na jero beuteung kolot kawin parawan jebol sia betul punten coba ngaji ya tinggal ya coba ngaji dalam kitab Qurtubi tinggal ya kisah nyata nah kitab Qurtubi tinggalkan ayah hadis nyata hiji pameget baku dilebet ka surga lalaki diriwayatkeun dilebet ka surga saling kadekan pas dilebet ka surga Kang aya nu gorowokan akang abdi ka surga Kang ieu kisah nyata eta lalaki luwak liuk baku tetios asup ka surga Kang ngalieu ka tunggang aya domba lain jalma Kang ngan sora asa wauh lain jalma domba ek bus deui gorowok akang abdi ka surga Kang penasaran disampeurkeun aya nyeun saha piraku akang bohong ka abdi teh majikan akang geuleuh dunya ke heula baheula anjeun geulis kunaon jadi domba rumaos akang pas akang angkat nyaba abdi sok domba anjing salaki batur tah sia betul mata lamun salaki nyaba punten kriteriana ya nu soleha nu kumaha mendambakan istri teh yang soleha tapi keterangan kebahagiaan rumah tangga hiji ayakuna jauh-jauh solehan gaduh bojo anu soleha nu kumaha jangan nu bodas lain kepenuh hidung keur mah hidung caketrek kuleuh penek hirup dia well benar tak Kang leuheung lamun geulis hate geulis rupa betul ngan jarang sabab loba nu geulis bang beulis bang ning cek do sumbang nah kunaon nu geulis loba nu bangor nah kunaon nu bangor loba nu geulis sigana mah ngarasa asa aing hade rupa Kang Oman alah bisa bayu kan sasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koni ngecangkang jauh huntuna modas tipung biwir berem-berem menyawer hayam panon coklat kopi susu well matak lamun kriteria cek Allah Pak bener kriteria milari isi solehatun kumaha fasolihatun qonitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah nu solehatun kumaha hiji qonitatun turut ka salaki cek salaki cicing cek salaki gegero cek salaki ngepel
cek salaki nyusuan sing turut ke salaki betul nggak lamun salaki nitah karena halus lamun salaki nitah lesot tiung haram ya cek salaki nyi maneh mah geulis lesotkeun tiung eta buuk ngarumay hareupeun batur gerak pantes haram nurutna betul tiung lain ciri santri lain ciri istri kiai lain ciri pinter ngaji tapi ciri istri berbak istri nutara ditiung isukan bakal digantung luhuran senan hurung kitu benu tinu agung gunanya benu agung kaluhur setiap nu agung sok kaluhur la ilaha illallah ulah nekatkeun Allah di luhur Allah teu butuheun tempat betul dalam kitab Tijan la ya taju ila mahalin Allah teu butuheun tempat nu butuh tempat makhluk urang butuh tempat yuk karena kor butuh tempat yuk karena kas oh geuning cek artis kita serahkan kepada yang di atas naon cak atas ya dongeng aku punten dongeng ya aya budak ora kang gerbogohan naik motor mio tuh ya penting urang patrol jamis ieu mah dongeng gerbogohan naik motor mio kang silih tangkep nah gur teh hujan ngalangguan sawah kang neangan saung glus ka saung mimiti silih jabak kabel belasan kasupan setan jina keur ngeunah-ngeunah jina torojol si aki nyuhan pas teu ke saung reuas ya eta saung eueuh-eueuhan aya naon panasaran si aki teh rek naik ka luhur ngintip beres jina kumaha lalaki mah hok-hokan reuas hawena mah ceurik me tanggung jawab bari neungeulan ceuk lalaki diupahan tenang ayang jangan panik sayang kita serahkan kepada yang di atas si aki keur nyengklek dah turun si aki bobongok sia kehet matak tanamkan paripurna pribadi iman kuat iman sing kuat kang ayeuna mah tanya budak cita-cita pengin jadi apa dokter silakan yang beriman siapa ya pejabat yang beriman bupati yang beriman pedagang yang beriman petani beriman di mana paripurna pribadi iman kuat moal luncat lici luncat pulang homo kuda tali gadang tetap pengkosi mah ka Gusti Allah la ilaha illallah iman cicing dina hate kuring anjeun iman min anjeun gentos ku iman kang siap iman siap wal ku iman dina ieu meunang arang abdi judulna syahadat dina hate kuring iman cicing dina hate anjeun iman cicing tetep moal bisa lepas dibengket ku tali syahadat la ilaha illallah iman cicing bager ayeuna punten loba krisis iman kang aku punten loba penyiman akidah kang kamari di Bumbulan Garut kamari yang kene 2 tahun ke belakang Bumbulan Garut aya nu aku rasul ngaranna sen komara benar kang abi ceramah ka Bumbulan kamari kang jemaahna ti Cigugur ti Pangandaran ngabring ting boga naon kang punten ya dalam kitab bidayah tinggal aya bahasa waliyah talim qad tutoha nadoman saalit canak rasul malla asra baulin harfat teu aya tiras kahampangan subhanallah pami rasul kahampangan paku bumi rido nyerep kahampangan rasul saking kuseungit seger diserap bumi rasul biabe eueuh tilasna ridoeun bumi nyerepna pecang hul di patrol ngaku rasul gampang kita modal mun ngadungkuk palsu watak paripurna pribadi iman kuat ada iman kuat jadi majikan insyaallah sakinah mawaddah warahmah amin matak rumah tengah sing gede kasabar ngan sabar bari ihti tinggal kitab sapinah coba ngaji nah kitab sapinah tinggal yarjun najata wala yasluk masalikaha inna sapina tala yajri ala yabisi ngarep-ngarep kasalamatan tapi mungalakonan para huge moal lempang lamun cicing di daratan betul mustahil para hu lempang di darat contoh kieu mustahil urang menang rahmat Allah lamun urang mung ngalakonan berjamaah tara pangajian tara sedekah tara menang moal mungkin ieu je punten urang tenan ye pengorbanan laras
eueuh hayang bagja daek cicing cang ditabuh sabaraha angkat tabuh sabaraha angkat ditabuh cangkel teh moal cangkel hawa ngaji macang peg kes setun tinggal dalam hikam sebatkan jual ngaji rubbama atau kamanaka warubbama manaka fa atoka tersekedik jalma ku Allah diberi huruf benghar segala ayam brok jengkol brok bengol diberi awak cager beas nyanger duit seueur tapi karena ibadah malali diberi ku Allah rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat karena sholat mata trongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo iya ewonnya iya naon kontol ulah nyengsot ya trongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo duk beduk kalah murungkut bari nyonyo ampun aing bari tarik ngomong tadi da si Ece mah emot Kang cek sinen memang lamun aya sinen ge cek sinen aya ge minyak lantung minyak tanah nu gantung pasti naon punten baku aya dongeng eta nu gantung cenah bisa nyalametkeun tina terkaman naung aslina ya dengekeun heula ceng ya aya aki-aki ceng keur ngalas suluhnya di leuweung aku keur ngalas suluh Kang aki-aki keur kusak-kusak ngumpulkeun suluh Kang torojol mau magrem si aki pangajian betul ruas kacidakan becil lumpat ke bekang bakal kutarik lompat dikosewatkan akal Kang nyungsep kana eurih silah dihanap suku ti luhur jalan morosot kan guntang gantung torojol maung Kang poel ku maung teu murag-murag ieu buah pir ngora keneh kalah gedut hitut matak kunaon bujur hideung eta kahebosku ku hitut sia parios bujur hideung sok well aduh aing nginum aduh alhamdulillah capek baku aduh capek ti alah ya Allah imilah nama majikannya betul tapi sabalikna mun tadi mah rubbama atau ka manaka ayeuna warubbama manaka fa atoka mun tadi jalma beunghar bere gedong sigrong tapi kana ibadahna mung ayeuna warubbama manaka fa atoka tersakedik jalma ku Allah dibere hirup susah kadang liuk eueuh ragap taya heureub pakeuk pungsat pahan isuk dahar sore hanteu bakat ku bari nyanyi pagi makan aduh apa bawa nyanyi apa bawa ngaji cobaan yang bawa ngaji saya cobaan sok diwaos Quran bongan bawa nyanyi apa cobaan tuluykeun ibu-ibu heula ye tuluykeun ayat abi Bismillahirrahmanirrahim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim cuk lain Allah tuluykeun ijem kita nuluykeun Allah pinter mana jeung bapak ya Pak teraskeun Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada kumaha uing we well mata kita harus cerdas cerdas tilu hiji cuang ngaji ya hiji cerdas sirah kedua cerdas pola katilu cerdas mana apa hiji cerdas sir kotakna cerdas mun budak di pasanen aya kulung siap imriti siap jurumnya siap nias bina ngerap ngaukuan albias hamfiah warokot amin
Amin. Pun budak di imah duit cerdas loh. Cara euceuh oh budak cerdas matematika. Oh kita hitung hiji tambah hiji sama dengan 2. Lamun geus ngaji pasti bisa ngadoa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Lamun geus ngadoa pasti menang berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Mun geus menang berkat sok terus dihakan. 8 jeung 8 sama dengan 16. Mun geus barang hakan beteu pasti teuas. 16 jeung 16 sama dengan 32. Mun beteu ngeuteas pasti muka kencalana. 32 sama dengan 64. Mun genep aya kan heula aing balelo ye. Nakol we hebat. Well, cerdas non sabda urang dibere matak hargai akal. Hiji manusia karamna bani Adam. Punten, karamna bani Adam. Urang pangmulia-muliana turunan Nabi Adam alaihis dimuliakeun ku Allah pakawo ngalehkeun mau sanes sekalipun bakat malaikat eleh nu laya sunallah nu can pernah maksiat eleh ku urang. Naon sababna? Manusia dibere kadua manusia diberi kolbun hat domba boga hate boga kucing monyet ulah mencerong ka uing kehet monyet kieu jeung mah boga kang lamun keur domba lain kolbun tapi kibdun. Nah kita udah badi tinggal aya bahasa mingkib bil udhiyah lamun urang kurban sunat cenah sunat ngadahar mingkib bil udhiyah ngalap barokah tina hatena daging kurban nu afdol mingkib bil mata kibdun hate keur domba mah kib keur domba kibdun keur sapi kibdun keur ucing keur jalma qol lapain deui keur domba keur sapi, keur kucing, keur monyet, keur jalma. Beda kibdun jeung kolbun. Kibdun mah keur satok, kolbun keur urang. Naon bedana? Bedana domba mah teu bogeun rasa. Sok domba eueuh rasaan. Domba sok dangdan tara. Eueuh rasaan. Sapi sok kasalon. Eueuh rasaan. Tapi jalma ieu abi ceuk. Tinggal ku ceuk dangdan baku. Oh. Make daster hideung ieu daster ce sok Prabu ceuk majikan ya tunggal minggu eueuh Kang daster hideung make seni Kang rasa daster hideung aya tah coret-coret jadi emas yo oh ieu kuning-kuning emas variasi toh tuluy sorban hideung kuning-kuning emas deui we buuk jabrik ieu jabrik turunan ti indung abi jabrik padahal buk jabrik kopiah jangkung kujang jawa tak kenah kana celik kasep teh aing beh dia ya biar dia sedekah kasep teh orang jujur pasti ngajawab kasep teh yang penting mah hoki tinggal di Kang betul matak je milih ka jalma lain nu kasep lain ih jalma mah pisalakeun hiji nu gede hampura ka majikan nu gede hampura nu gede kan lain kanyut kanya hijem gede kanyut cenah kana kanyut was aing parah ieu mas error ieu dibere kol hat paku punten urang ngariung di tempat ieu urang teh ngariung boga hate cin kepada siapa Allah bagi Nabi Muhammad wal Allah cinta mah rasa cinta pasti pada makhluk nyawa takkan hilang walau sampai akhir masa eta renung lah make cengkok lah
boga cin ya abi mah seni ya aya hadroh ieu teh seni teh rasa betul ieu teh seni teh rasa Paku aslina Kang pinggan Kang lamun di Bandung abi kawit di Bandung abi asli orang Cigonewa abi orang Mahmud kawitna Kang di Mahmud Cigonewa Kang di abi di Mahmud Kang makam waliullah tiap malam Jumat sok aya terbangan ki Kang gemyungan tahun 83 mah terbang gemyung Kang nya mata bisa jadi pong dung 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 nah 83 87 bagi maju Paku aya naon band kempet ibu-ibu tagoni kumaha sorana numpak ping ping dedetkeun numpak sok dengekeun sok cidik-cidik sorana kita tahun 85 sapra kaya ikon Ustaz Jefil Bukhari aya marawis lamun hadroh ti Habib Syekh nya mun marawis ti uji almarhum wa marawis sorana ayam ping aya opak tak opak curhaneut make seni betul hidup tanpa seni hampa ieu buuk abi tinggal di buku ieu seni tinggal ya ku ecet ieu naon namina bulu sia bul ecet boga bulu boga ngan beda ngaran kumaha posisi seni teh kan bener teh bener teh lamun ieu nu panjang bulu ngan pindah ka luhur ngaranna oh beda posisi padahal sarua bulu geuning beda ngaran luhureun panon naon oh sarua bulu geuning beda ngaran da deukeut ceuli naon luhureun bibir dina irung da irung bulu liang kehet bulu irung mah ti dieu nyong telo sok sing sadar geura tah bulu irung mah ti dieu mang tah daek irung buluan teh kapan betul itu teh gara-gara naon tah seni bahkan pangopunten gara-gara seni lapat sarua beda ngaran lapat sarua Kang di mana urang pas malam raya gung sok aya kieu naon ieu lapat sarua beda ngaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ngaranna lapat sarua beda ngaran ieu naon Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ini beda ngaran itu gara-gara seni mata punten adan sing halus itu masjid Nurul cobaan sing apa lagam Islam urang Islam sing apa lagam Islam pinggan lagam 7 aya lagam bayati aya lagam hijat sikah sobah jiharkah nihawan ros ejeng hiji bayati 2 hijat 3 sikah 4 sobah 5 jiharkah 6 nihawan 7 ros cenah urang Islam siapa lagam Islam Masjidul Huda adan ke subuh lagam bayati siap siap bayati Allahu Akbar Allahu Akbar bar eta bayati ayeuna lagam hijaj Masjidul Huda ke subuh Allahu Akbar Allahu Akbar eta naon ayeuna Nurul Huda adan lagam ros cenah Allahu Akbar Allahu Akbar Nurul Huda adan lagam nihawan cenah Allahu Akbar Allahu Akbar indah Nurul Huda nu ada nasi aleh oke sah alek kumaha ki alek Allah sing alus adan ngan ulah bebas adan mah ulah bebas lagam adan teu meunang istihja teu meunang heureung kalimah Allah
pemuda orang patrol ke subuh bakat semangat kieu hayya 'alas shalah di boros ya montong teu meunang heureuhkeun komo Fatihah teu meunang mah kubu Fatihah mah kalam Allah Al-Qur'an teu meunang diheureuhkeun kufur ngaheureuhkeun Al-Qur'an. Imam Jumat tukang kidung baku baheula teh dijalikeus ya mimiti ihdinas siratal mustaqim galeong siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teu sadar amin ya bubar kabeh. Mai punten aya amin kumacak dolin. Tok, amin kumacak dolin. Lamun dolin tarik, amin pasti tarik. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kumacak dolin. Tapi lamun kieu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wak aing. Ulah hareuikeun betul. Make lagam-lagam Islam. Budak aplikasi HP silahkan nyepeng HP tapi naon tingali teh aplikasina. Tok qiraat, sok mujawad tilawah murotal betul. Sholawat budak teh aplikasina. Imam ka masjid urusan dagang dibawa. Ka masjid bisnis dibawa. Rekan kerja dibawa. HP dibawa kang keur jumahan teu di silent. Nah deringat dari pareman kan, nah deringat juragan empang. Nah alhamdulillah amin. Patah aplikasikan ladang muharaman ayeuna sok hijrahkeun kedol jadi gat kebluk jadi tangin. Nah, kasalaki sok asal ngacaprak jadi nurut. Betul. Salak pamajikan salak pamajikan sakna sanjung non sanjung puji salaki ece pujian ece ulah dihina. Ini kasih aki kek ya contohan gua aki tuh di colang paling ganteng kecuali aki seorang bluk nang kluk blak nang karak lempang lanyung emot wae ka aki hulu belut siga hulu aki entok lempang siga bujur aki. Well sanjung kupingkan cek Rasul 2 punten Pak Kowo cek punten cek Rasul 2 hiji walatu kopi jangan pernah menyakiti perasaan awas ya cek temenang nyakiti perasaan kedua walat tadribul wajah temenang nyakiti fisik temenang KDRT boro-boro huak hauk gublak kaplok cewek-cewek gublak gambleng nyakiti perasaan temenang termasuk nyembat nami kacaroge nyakiti perasaan sabalikna naon eta curhat kopengkan salaki teu meunang nyebut ngaran ka mamajing sabalikna wajikan teu meunang nyebut ngaran ka salah itu nyakiti perasaan. Jagalah perasaan hati, jagalah hati, jangan kau jagalah hati lentera hidup ini, jagalah suami jangan kau marahi, jagalah suami jangan kau hianati, jagalah suami jangan kau bohongi, relakan suami jikalau kawin lagi. Yes, yes. Temenang nyakiti perasaan, wala tuqabbih, jangan pernah menyakiti perasaan. Temenang nyebat nami kacaroge. Kupingkeun ya, kami Siti Aisyah ka Rasul nyebatan naon? Ya Rasulullah, pangkatna dengan nada sayup mesra. Ya Rasulullah, tara ya Muhammad tara goreng patu tata krama pamajikan nyebutkeun ka salaki. Siti Aisyah mah ya Rasulullah, he utusan Allah, ya Habiballah, he kakasih Allah, nyebata pangkatna. Eje kasalaki pangkat mun RT, ya RT. Osok tara. Kumaha Rasul ka Siti Aisyah, ya Humairah, hei pipi yang kemerah-merahan. Lamun cek orang patrol bener, hei kemang ros beureum. Osok tara ce.
paling ke hei kemang bangke belum kemang boleh cirit atak ya Allah ya Rabbi ai keur bobogohan meuh mesra euy keur bobogohan baheula emot memori aja ya bieur bau permen keur bobogohan bieur bau permen kan geus boga icub-ucub keur bobogohan mah Kang punten tok keur pangantenan baheula keur panganten emot teu baheula panganten dangdan ku ibu rias dangdanan keur panganten hareudang di kipasan kebuger ayu keur panganten budak luntur dibudakan sedo di sedowan hayang dahar dihuapan hayang inum di inuman hayang kiih usah kiihan jadi boga budak ngaranna di ki bapana ihan jadi budak sing halus jeung bener ha jadi kieu contoh ka Rasul lamun budak namian kula padapan Islam contoh borojo budak bulan Islam bulan Muharram cokot lamun lalaki kawitan ku Ahmad hiji Ahmad dua Muhammad tilu Hamid opat Mahmud ngan namun Hamid pakai Abdul jadi dengan Allah Abdul Hamid Abdul Wahab Abdul Rajak Abdul Raub Abdul Malik Abdul Jabbar Abdul Rahman mun Muhammad jeung Ahmad tegur pakai Abdul mun awe pakai Siti contoh Siti Khadijah bojo Rasul Siti Aisyah Siti Zuwairiyah Siti Mayyasarah Siti Moyasirah lu penting mah Siti we cokot bulan Islam betul pendak kajengan kang ajengan budak teh lahir teh bulan Muharram hoyong nami nu barokah kawitan lalaki mohon Ahmad heula Ahmad Azka Muharram atau Muhammad Jaki Muharram sami azka jeung jaki bersih artina sanami abi bulan Rajab sanami Ahmad Noval Abdul Rajab sanami abi bulan Sawal Ahmad Sawaludin kapan ho betul tak cokot bulan Islam taraja budak teh bulan naon deh abdi bulanna bulan Sya'ban oh cokot sanami Ahmad Sya'bana kira ku teu indah nama oh sanami abi istri bulan naon bulan Maulid Siti Najma Maulida kira ku teu gaya ulah make bulan Masehi mun Yahudi budak Agustus Agustin Juli Julianto Mei aya padahal Juli Mei Maret Meri kapan Meri ho cokot bulan Islam apa cek keterangan punten innakum tud'auna yaumal qiyamah antum wa abaukum engke tud'auna bakal digero di poe kiamat antum wa abaukum urang jeung bapak engke mah Zaid bin Anu Umar bin Anu urang jeung bapak patak cokot ngaran kolot barokah urang Sunda urang mah sanami abi Gina pedah naon bapak Ugi Inung Ina hijikeun sanami Wina Inung Wiwin bapayana sok sing bisa mun kieu ulah mun Inung Idah bapak Kodir jadi dah bapak Abbas Inung Kokom Baskom Inung Mumun bapak Iding Mundi bapak Tata Inung Ai da moal ngeunah tai ka dieu sing ngeunah itu pikeun mencetak urang kali anu sok hayang punten kepikeun hayang budak soleh teh punten hiji koncina kudo dua ku pendidik ai punten Kang dalam kitab Qurratul Uyun tinggal dia lain jorang jang ngaji nah kitab tinggal aya bahasa la taqo anna hadukum kama taqol bahimah cek keterangan la taqo anna hartosa teu meunang geurgeus kedebuk ulah rusuhan akang mun bade hubungan sapertemon jeung pun bojo mun hayang budak soleh kama taqol bahimah seperti binatang mun dek kituan ulah rusuhan ka wasato memeh lembet kamar cara gerecek sunat uluk salam adab tata krama osok tara jo jeplus wae uluk salam heula Kang sok aki kan ini uluk salam ka kamar uluk salam ke ya cek keterangan mun bisa mah bismillahi wassalamu ala millati rasulillah kita bismillahi wassalamu ala millati rasulillah bismillahi wassalamu ala millati rasulillah mun teu bisa kieu yakin ini waalaikum gitu kan ini bus ka kamar ini ngajepat ulah dikekeun dep sajadah ijem
pan ulah gereges kedebuk sunat memeh hikituan la taqoanna teu meunang gereges kedebuk kama taqil bahima seperti binatang teu meunang rusuhan kawasato sunat amparkeun sajadah sate aca hikituan akang sujud ka Allah ngadeus ka Allah ngaciris ka Allah ya Allah abi hoyong gaduh urang kali anu soleh memeh hikituan teh salat sunat mutlak 2 rakaat sujud heula ka Allah penta tos salat mutlak ulah wakalan suwi kituan cek katadangan baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 dengekeun heula osok tara kuing ge can pernah atuh irah ai keur mah jarang ai baloi-baloi kos nu apal sia baloi-baloi betul mata hiji kuncina kudo dua ku pendidik mata didik budak didikan soleh sok biasakeun tiung sing budi ka budak ieu mah neng juang ka PAUD ka madrasah neng ditiung inung nama ke kolor aya tapi percaya baku orang patrol mah ajrih ku ajengan dongeng aya ibu-ibu orang patrol geus beres mani ti Lebak sok ka Lebak pancok di urang patrol mah nya gerohon dengan katuhu sesuai dengan kenca ya terus tungtung anu tengah-tengah pinarup nyelapkeun yang wal pas tek nanyak ajengan mudun dek ibak bedul pasarok jeung ajengan reuwas di tiung pias teu langsung ku ajengan mah bakat ku reuwas teu karasa cak gerohan cak seuseut leungeunna refleks nyabot anu pake tiung bujur huat heot rejeki well atak ya Allah ya Rabbi lamun budak hayang soleh kepengkeun cekolot hirup mah ulah cara pasekon punten Pak Kuri dia pasekon pasukon pasekon non pasekon alat tukang ngalampang batur manehna bengkung sok umur sok pasekon betul tak kabatur itu lempeng mainnya bang urang kabudak hayang soleh tapi ejen atau soleh betul hatak lamun punten pematahan budak ku basa Sunda yang baik minimal ku Sunda we urang Sunda kieu neng hidepan istri di saurang ku batur istri ngawal langkah gede jeung laki kulan eje cintarik eje akang tuh beda itu mah kailan hakila kalaun awe ngajablan bisi ngaran iti jorang deh banges nggak sih 2 jam pak bener aduh munah weh atak ya Allah ya Rabbi hijrah tidak asal laka salaki tara sasadu ce punten ya punten coba ngerasakan abi ya lamun beres sahur pas bulan puasa inget salaki rapi sahur naon kang udud salaki beres dahar naon sahur awewe kang beres sahur naon gegero beres sahur naon ngepel beres sahur naon sasap salaki apal nyebur nok mual apalah tinggal aduh si oce bekah euy sasadu ngan awe sasadu beres tajil sok biasa antara tar ada sieun batal keur puasa kabeh tak engke sasadu beres taraweh teh akang bilih masak kirang raos abi ulah lagi di akhirat akang abdi alim kita beulekeun di akhirat kang sasadu bari nyanyi kalau kurang bumbu masakanku ini abang tinggal bilang nanti aku tambah lagi di kamar sasadu kalau kurang geol tubuhku ini cek abang tinggal bilang nanti aku kapan hal kudu gitu ya mau ngajak cengkos bedogol cau betul wajahakna betul
Kos tu apal sih ya. Mudah-mudahan hidup ke rumah tangga sing barokah. Doakan ku akang santri penerus, mudah-mudahan aranjeunna sing dipasihan ilmu manfaat. Ya Rabbal matak hijrah. Sing sabar ayeuna Kang. Dalam saat-saat hijrah orang kadang-kadang sok aya gogoda sing sabar. Rumah tangga yang bener yang hijrah gogoda gede, benar. Jalmah yang bener gogoda gede, betul. Susah sabar, senang sabar, boga duit sabar, teu boga duit sabar, jadi pejabat sabar, jadi rakyat sabar, kolos sabar, budak sabar, guru sabar, murid sabar, salaki sabar, pamajikan sing sabar. Awet rumah tangga mun sabar. Hayu ting-ting pisah teu sabar. Cici Paramida kawin jeung Suhaimi pengusaha besar kawin di Arab pisah di Bogor. Ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading, boro-boro gajah si Gisel ninggalkan si gading. Menata, well, mata hargan, ulah hayang pisah ti salaki, betul. Oh, bahwa disawer geuning sawer, disawer bae. Aya sawer kieu. Cing cangkeling eta manuk cingkleng, cinatan. Blos ka kolong bapak satar bulanang. Potongan parabot tata kendang kulit di rarawang Korea. Aduh baheula Kang apa artina apa teh cing cangkeling hartina cing nyai cicing peda naon sabak aya manuk cingkleng cuneten. Kapan he? Mana? Blos ka? Di mana cakolam Bapak Satar? Tuh, punten paku abdi, ieu punten, ieu urang teh kabeh urang ladang manuk cingkleng gitu. Kapan he? Wadak kontan ladang hijrah anu ayeuna hijrahkeun. Mudah-mudahan singket wasilah ka saya. Ya Rabbal. Biasana orang sok jedes panggih jeung jalma tiap panggih teh uluk salam sampurasun kurang tarik sampurasun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.